mangkailing rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan bae ragataya pangawasa anak kasasarnya lampah nafsu numata kadukung badan anu katempuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu ini Kacipadu. Artinya teh naon akang? I love you masyarakat Kabupaten Bandung. Alah pokoknya nama Kabupaten Bandung sadayana mudah-mudahan sing calager bager paling rezekinya euy. Amin. Pajang Yuswa ageng rezeki bararokah ya. Ya. Dewek teh minangka keur di lemur ieu teh. Keur di lemur akang teh. Malahan dewek teh ieu nuju nyarengan ieu teh. Dunungan dewek euy. Gusti Dewi Arimi. Nada apal sih lagi gitu? Hah? Yeah. Ari agan Dewi Arimi teh ieu teh nyaeta ibuna Raden Anom Gatotkaca di Prinjadani. Nya. Ayeuna teh mantenna teh maksad hayang ngorojo ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Nya. Jadi patandang intina mah heueuh bade ngabdikeun diri ka negeri nyebakeun raga ka nagara demi kamajuan ieu nagara heueuh meureun khusus nama sekup Kabupaten Bandung berjanya atuh pasti euy dangarana di dunya manya kitu di mana aya aksi tangtu aya reaksi aya pro pasti aya kontra nya geus kumaha lamun urang aya nu mika asih moal anggang ti nu mika ngewa sabalikna lamun urang aya nu mika ngewa moal anggang ti nu mika asih nya wah loba nu kontra teh aya euy pajarkeun teh eueuh ti dituna cenah make jeung Dewi jiwa awewe hayang jadi pamimpin itu dewek pada amek bae da eta mah hak sewang-sewangannya ngan ceuk dewek kuncina ceuk dewek mah aya nyebutkeun cenah da awewe mah terus jadi imam pan geus dibahas ku dewek oge lamun imam salat heueuh teu pantes nya da ieu mah nyaeta hayang ngeuyeuk dayeuh ulah nagara teh napak non nuluykeun tapak lacak perjuangan karuhun anu baheula nya euy supaya i Kabupaten Manjung teh Kabupaten Bandung teh nyaeta langkung majeng nya da moal patos-patos anjeunna atuh majengkeun bade nyalonkeun upami teu diukur ku kamampuhanana la ilaha illallah pangalamanna teh deuleu euy ajeuna mah 20 tahun atuh sasat di Gembleng di Padepokan nya digembleng ku ingkang Ramana sareng carogena 20 tahun tah nya jadi geus yakin sangat memahami Kabupaten Bandung mantenna mah heuh seueur pangalaman-pangalaman ajeuna wah engke gara dibuka ku dewek heuh sareng teh empon teh popon aya euy heuh nya
Aya di antawisnanya jadi ketua tim PKK Kabupaten Bandung, ketua Forum Kabupaten Bandung Sehat, ketua Pormi Kabupaten Bandung, tuh ketua Kranasda Kabupaten Bandung, wah loba euy, Bunda PAUD Kabupaten Bandung, Bunda Literasi Kabupaten Bandung, tuh malahan aja nama kantos jantan penulis buku. Oh, nulis buku Kang Kantos. La ilaha illallah mah yang can pernah maca sih ya. Ada atuh buta huruf Kang saya. Mentari sahabatku untuk usia dini nya, air bersih untuk mandi, aku tidak takut disuntik. Eta teh karyana. Lupa cuci tangan. Tah. Lupa cuci tangan dikasih lukman gitu. Heupan model dewek baheula keur leutik. Kumaha kitu Kang? Lamun di sekolah dikuris da aing paling kabur pangheulana aing bersieun disuntik teh. Lama dikuris sebentar teh. Bae lama dikuris. Imunisasi aya. Nya tah kitu wah. Pokokna penghargaan ditampi ku anjeunna teh nya. Matak dewek mah ngarojong pisan, mudah-mudahan pangarsa ibu sing dikersakeun ditakdirkeun oleh Subhanahu wa taala teh neluykeun tapak racak para karuhun anu parantos ngantun ye euy di antawisna atuh salajengna nyaeta nuluykeun nyaeta bapak urang apaan nya nu pasti mah nomor hiji nya tak kitu lain kopanya dewek mah beda dewek mah ari kompanye mah coblos nomor hiji ban kitu tak kampanye ari ieu mah dewek ngabejaan jeung menta pidoana supados nomor hiji teh aya dina robna pitulung Allah oge aya dina kaungu da teh dos ari menta doa mah nya euy pada urang geus didoakeun atuh. Heeh nya naon da dieu geura euy Keur naon onyong cenah. apa lu Aya saha? saha teh alah nu ngagot budak leusak euy apa naon jak ada ka mana ya da wah heuh ka dieu leuh ningali aya saha euy nyok naon Tos si Darwin milu we cenah. lain eta budak ti babawa we atuh cicing di ditu simpening jeung indungna nya eta ieu teh indungna teh eueuh budak teh Karunya teuing Darwin. naon ya ada ke mana deh wah ieu teh jang abah teh deuk non rek mere penyuluhan ka dulur-dulur yen engke dina 8 Desember nu bakal datang bakal aya pesta demokrasi. ada demokrasi teh naon wah Demokrasi, pesta demokrasi. oh nu sok Desember Eta demokrasi. Astagfirullahaladzim. Oh, kena halus. Beda atuh demokrasi mah heuh. Abang budak sadenge-denge nakang. ada pesta demokrasi teh naon wah Nyata milih pimpinan urang nujak dipangagung urang teh dilantarankeun dina eta pesta demokrasi teh. 5 tahun sakali. oh sabaraha poe sakali teh Oh, budak minum obat. 5 tahun sakali eta teh pesta demokrasi teh. hari sugan teh sapoe 3 kali teh wah Eta mah obat eta mah heuh. apa hari ibu aja nih teh anu urutan nomor sabaraha teh mah Nah apa sok aya geuning baliho na teh bah ta eta teh urutan nomor hiji. asik Nah asik. apa di mana-mana ya bah anu unggul nomor hiji bah Eta budak apaleun budak ai. Ulah singgah siapa pamajikan. Lain ari Ujang sangaran. apa Naon? yang jajan mah Di kafe mau Poe
ieu aing geus sebeak 20 juta ieu jajan lain. Uluh. 20 juta pakai naon? Nah loba-loba ting 20 juta jajan naon Dede? Lain ieu jual naon hayang nasi goreng. Tuluy hayang digoreng jeung dagang-dagangna. Astagfirullahaladzim atuh puguh we atuh ari kitu meureut ka rumah sakit. Untung aing tadi eureun jadi tukang mie rebus. Ari kitu lamun meuli merebus ka aing si hayang direbus jeung aing-aingna meureut. Abah. Naon? Hayang jajan abah. Engke jajan we jajan. Aing nu hajat sejajan we gitu. Ari Ujang teh sangaran? Hah? Ari Ujang teh sangaran? Ujang malin hayang jajan hayang ditanya ngaran hayang sote jajan. Heung ke dibere tuh. Pan engke ki dibere ku Mang Cepot leuna naon ieu teh sok. Ngaran Ujang saha? Kasih tahu nggak ya? Aduh. Lain budak milenial mah kitu nya euy sang euy. Anak posisi ciming gitu tuh teh. Geus sakola ja? Nyalus. Di mana? Di Puat. Lain Puat PAUD gitu sia teh. Apan ibu urang oge, Ibu Hajah Niapan aja teh ketua PAUD eta deuleu. Ya. Leuwih merhatikeun kana pendidikan teh eta teh. Tah aya Ujang ayeuna di Ikro sabaraha sakola teh? Nya Ikro mah aya Ikro anu 500 anu 1000. Eta mah Sukro belego. Eta mah Sukro jang Sukro eta mah Sukro. Beda Sukro jeung Ikro mah beda deuleu. Cik, ari Ujang bisa ngaji? Ya bisa atuh Ujang mah jagoan. Nya mah enggak sore deh Ujang mah ngaji nya mah. Heuheuh. Geuning sapatuna ge anyar kene nya mah. Eta mah futsal belegug lain ngaji. Jauh-jauh sih eta mah. Are futsal. Beda deui jang ngaji jeung masjid naon ngaji jeung futsal mah beda deui jang lain-lain kitu lain cik lamun bener Ujang ayeuna apal kana bag-bagan ngaji Cing dites. dites Mun bisa bere duit kok. Dites naon abah? sok didengekeun ku Ujang Tuh kuis we sok. ari kul huwalau ahad naon tah artina? Nya nu pasti atuh kul huwalau ahad mah alo teh nu pasti sahiji abah. Beuy. Jadi nu pasti kul huwalau ahad teh hiji. Hiji. Mata Ujang mah hayang nyoblosna nomor hiji nya bah. Ngan Ujang macan waktuna jangkeun we ke geus dewasa deuleu. Ya. Lain ya budak teh. Lain teu di baju tapi kana bag-bagan agama jeung rada politik rada apalan euy zaman milenial meureun heuh. Informasi atuh dah. Abah, Naon? ayo atuh abah lah hayang ka mushola Ujang teh bah. Rek naon kamu sholat? Deuk naon? Yang diajar ngaji abah. Ayo atuh Mang, ayo Mang, ayo. Ya. Walah itu saha nu ka dieu euy? Saha Kang? Ngalut ka ditu. Walah, awas. Hei. Woi, saha Kang gimal-gimal gitu. Anjir. Borenges gitu sia teh euy. Ciming. Heuh. Keur naon nu sia teh? Galanan. Hayya ala sholat. Bangsa naon teh? Teuing euy. Mane sangaran? Alah. Tingali sigara da ambek kitu naon teh? Assalamualaikum. Oh, sarua kemar. Sarua jeung siap monyong make kopiah deuleu. Bos apa saha? Hei. Naon ieu teh? Tiluan ya situ. Ari maneh sangaran?
dewek kuring teh nu dipercaya mah ciming tim abdi. Walah ciming ieu mah ari anu tukang sengaran Rama. bener urang dia maneh urang dia kuring Rama monyo. lain kumaha dewek teh menang beja naon maneh boga dulungan awewe ngaranna Dewi Wara Arimbi ari Arimbi teh nyaeta Kanjeng ibuna Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah. bener Bener mun kitu mah tah dulik nu maksudna ngadenge-denge cenah dulungan maneh awewe teh hayang jadi pangagung di ieu nagara. Sumuhun ari kitu ya bener lamun kitu mah sia teh lain saukur beja wungkul sia teh. Bener ya mah. lain naon maksudna anjeun si kanu amak Ya di mana-mana oge eueuh teu pantes manya awewe hayang jadi pimpinan Lain dari si saha atuh. sabab teu pantes awewe jadi imam tah monyong tah ieu anu can apal teh deuleu Iya teman di dieu tah anjeun ulah waka a priori ponok. kudu ngarti heula kana visi misina. nyaon visi misi teh Astagfirullahaladzim terangkeun ya moal pati-pati dunungan kuring ayeuna hayang ngaju ngeueuh dale naon ngaheuyeuk teh ngolah nagara lamun teu dibarengan ku rasa jeung tanggung jawab lamun teu dibarengan ku ilmu-ilmuna anu bakal naon nganter kana kawani eta. Eta. Nah naon eta visi-visina dunungan maneh nya loba tuh Bere nyaho Kang. kudu bere nyaho ku dewek Ya cik naon wae visi-visina deuleu ya lamun nepikeun kadunungan dewek dikersakeun ditakdirkeun nuluykeun ieu tapak kaca engke mah di mana sakola teh budak sakola teh angkotna bakal gratis. Wajib gratis. Si bagus teh. eta teh ngaran teh program si bagus. wah elah Bagus jadi engke lamun anak kurang sakola teh angkot teh gratis Asyik. meringankan bebannya rumatak tuh anjir alus program namangan aing da aing balik tim sukses manehanana aing melawan politik nah dulu jadi maksud maneh ya sanajan program ajen alus tapi kekeh wayahna ulah jadi mundur gitu jadi teu bisa kitu Eta teh karek hiji program teh. karek hiji eta programna aya deui aya Loba pisan. naon nu kadua tah engke mah aya gerak lokal nyaeta engke mah lamun bisa mah bangsa urang teh saling tulungan teh jeung tatangga nu deukeut jadi di sanajan engke di ditu aya supermarket anu mewah mall anu megah cik atuh balanya teh ulah pikeun ka supermarket atau ka mall wae ari tatangga eta warung kangkungna geus layu oge dagangan geus harapek oge diararan teu wae Kadon diaranyukan ari ngaju ka urung tatangga ieu balanya ka mall cik atuh dirinya sing boga teh ngarasa da di mana urang paeh teh moal urang moal anu ngagotong urang tapi yakin tatangga urang tah eta program dunungan during teh wah bener euy hebatnya hebat atuh. aya deui aya nyaeta gerak lokal dibilang budayana di bidang ekonomina malah dunungan dewe ke boga program UMKM UMKM. wah elo euy nyaan alus program mah euy Tapi udang terus. urang pindah ka ditu ulah buat urang geus di DP-an dina naon tapi euy lain aing mah resep kana program nama nyambung jeung hate aing euy
saha teh pasti eta teh kumaha tuh tapi geus dibikeun DP ka aing beunnya aing kudu ngabatalkeun aing era ya pokona mah kieu lain teu kataji kana program-program dunungan anjeun lain teu kataji kana visi misi anjeun tapi aing lawan politik tapi aing ayeuna wayana anjeun mundur we kitu ulah ngajago deui ya teu bisa Ada program we, ada kegiatan. naon argumentasi pangna grup awewe pondok lengkah di mana-mana ge awewe mah nyaeta tukang ngagelis bener tukang ngagelis nyaeta rek ngagelisan program-program bapak anu bareto teu acan kalaksanakeun dek digelisan gunungan kuring ku Inung sok lamun anjeun teu boga Inung kumaha karasana ya sedih tak kitu sok lamun silang init-initan ceura lamun ini bareng jeung Inung mah heuleut 500 meter ku siwal dahareun heuleut 700 meter ku siwal dahareun coba lamun lalaki ungkul init anjing teh bener euy Inung mah leuwih peka jadi tugas Inung teh keur ngagelis bener ngagelisan program-program bapak anu teu acan kalaksanakeun pokona mah lain teu bogoh kana program wayahna mundur moal bisa di podaran lah di dieu aing tanggung jawab mual pati-pati Mang Cepot di dia ngadeg lamun teu berani ngocorkeun getih demi ngabela dunungan kuring wani kain sok siapa takut ge mang gua cowapaan aji gelo euy wanian sawat gitu loh Apa sawat? naon sawat aji coba itu sawat teh yeuh dengekeun aing mah da ting sukses anu boga birokrasi handal teh ya kieu-kieu ge kuring teh yeuh geus kadidik ku Pak Usman tim birokrasi anu handal karena bahasa-bahasa kitu kuring mah ahlina naon jeung anjing sok jeung maneh sowat sowat teh nyaeta sato nu panjang beheungna siga entog anu panjang beheungna eta sowat anjing eta mah soang eta mah soang anu belegong soang mah di mana tina awi ditiup eta soang suling sama suling mah belegug di mana aya eta geuning aya budak dicolong eta di meta tebusan eta disuling diculik nu kitu mah belegug cenah ka mana karep si eta pokona mah wayana mundur moal bisa lamun teu kitu hayo ku aing dirempuk dipodar sok jadi siapa takut aing ayo tewak-tewakan ayo tewak euy ya tong anehnya di alam dunia mah nya Aneh da geus teu mah. di mana aya aksi tangtu bakal aya aksi di aya proses aya counter ngan dia goreng patut kasebut lamun Mang Cepot di dia teu nyingkilkeun parengan kiwa kalian teu ngabela dunungan dewek lain kepribadina nu bela ku dewek teh euy program-programna aralus Ngamajukeun pisan. nya heuh nya bener Benar atuh. sok ok lah diladenan cek ku aing wayana mundur gitu moal bisa geus harga mati sabab geus pasti bakal maju jeung pasti karena nomor hiji si gelo si modar sia loh laka euy usik usik sia da ku si ku apa cepengan ku sia tuh anjing goblok ayo lain
dipikir-pikir aing nanoan gelut jeung manehnya. atuh. Nah atuh. Heuh mundur we. Moal bisa. Ayeuna mah kieu we da urang ge ari henteu mah ari naluri mah boga hate mah boga kaula ge heuh. Bogoh karena program teh karena program maneh teh sabenerna mah ngan aing kagok geus dibere DP ku dunungan dewek. Dulu mah tuh ayeuna mah aing teh era lain teu bogoh halus aing ge keun babaturan mah dibejar sina melo ngan ku sap aing geus dibere duit aing kagok ngan aing mah kagok da geus dipoto aing teh naon Ciming ka kuana. geus di babaturan si Ciming udah kitu wae di mana ge heuh. Ayeuna mah heueuh urang gelut tapi gelutna anu make syariah. Naon gelut syariah teh kumaha? Makenya eta make permisi. Pakai permisi. Permisi kumaha? Jadi lamun maneh deuk teunggeul ka aing maneh wayahna kudu izin. Oh. Kudu izin heula. Kudu izin heula. Geus diizinan karek hiburan. Bener. Dulu lamun cek teh izinan, lamun cek mah kaula teh pek teungeul aing. Tuh jadi lamun cek kaula ulah mah teungeul ulah. Oh, jadi aing mah heueuy. Oke. Beres. Heeh. Nomor hiji. Nomor hiji mah pasti. Bener dewek heula aing heula dewek heula aing heula sia nu pasti salah nu nomor hiji cek oge heuh aing ge nyaho lah aing heuh sa aing mah wayahna we nya are babaturan rek belokkeun ka maneh aing ge sok siap berarti sok heula aing nomor hiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ara ya ayat teh corona menuju corona apa mogelan. Bener. Teu nabuh-nabuh aja naam. Baroraan nabuh. Hijina gini bardokeun. Coba lu nomor hiji menang mah pasti beunangan teh. Heuh kitu. Heuh, pasti we hiji. Bener. Dek naon bade neungeul ka saha ka bebengok sia. Oh iraha sumuhun ayeuna pisan. Oh mangga atuh mangga. Aing nomor hiji euy wios mangga. Ini tong tarik teuing goblok. Heuh pake bayar ku sia. Balas ke ku sia. Tarik teuing atuh sia teh kaing neungeul teh. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naon? Bade neungeul Ka saha? ka bebengok maneh. Aduh, iraha. Ayeuna pisan. Aduh. Kumaha pinuju harareeng gitu kumaha teh. Wayahna ulah ayeuna nuju hareeng anu nuju teu raraos teh. Enjing deui. Jadi menang ayeuna. Oh, teu menang atuh. Ari aing dira neungeulna goblok. Ngeunah geludeung sia padahal heuy. Kaduhung cek aing mun menang mun ulah-ulah jadi aing diulahkeun jadi henteu ya aduh ampun aing. Wah. Sia. Waalaikumsalam anjing. Geus turun rasa beureun euy. Bade naon? Bade neungeul. Ka saha? Ka bebengok sia. Wayahna abdi teh nuju hareeng tadi uih ti dokter abdi teh. Dengekeun. naon? Wayahna sakali ieu we tulungan. Nah tulungan naon? Ieu pun bojo nuju ngidam. Ngidamna teh Ngidam naon? ngidam teh yang nakol babatok sia. Wayahna tulungan we sakali ieu. Weh. Anjing, ari sia nu kitu da aing nu di teungeulna goblok teh.
Geuleuhkeun situ mah. Wayahna sakali ieu pan si lagi boga pamajikan. Sok ngidam. Oh sok. Ulah mun hayang ngidam, mun aya kahayang kudu dilaksanakeun tah pamajikan ge kitu. Hiji we. Atuh dan ari yang maksa mah. Goblok. Lieur aing lieur geus sok atuh. Bisa kedeung heula ye sok. Milu nyarane lah aing. Sia mana sakurir nomor hiji wungkul ya heuh atuh. Geus belok we sia belok. Era geus bade duit aing nu. Alah, apa deh kuku. Iya. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya. Mangga cai cai. Wiyo cekap sedikit. Bade naon atuh? Ulang repotkeun sawios. Bade konsumsi heula. Aya kitu da kepeting mah eueuh. Aya anu teh ya. Bade naon? Bade neungeul. Ka saha? Ka maneh? Aduh. Kitu ju wayahna we. Wayahna deuk maksa ye sabab pamajikan kaula keur ngidam. Oh, jadi deuk maksa si lain teh. Apal si lain keterangan anu maksa? Gitu? Ari maksa teh sarujeng merkosa. Ari merkosa hukumna dosa. Geus dosa kadituna doraka. Lamun jalma doraka kaditu bakal diasupkeun ka neraka. Pek aing teungeul ku sia sakebekna, aing teungeul ku sia sakewaregna, tapi sia engke kaditu asup neraka. Daek teh. Sok pek teungeul aing. Anjing mu ngatusieun ka neraka mah sieun dosa goblok aing. Licik sia teh mah mawa kana agama goblok. Alah aing we euy genah itu we euy. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bangsat. Goblok sia teh. Deuk naon sia? Deuk neungeul. Kasa ka maneh? Teu meunang deuk maksa. Yeh, goblok dengekeun. Naon? Ceuk ustad di mana eta bieu ceuk maneh di mana maksa hukum neraka. Lamun doraka urang basal diaku da bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Sedengkeun neraka jahanam teh neraka pang panas-panasna. Betul? Sabab eta seuneuna neraka teh suluhna teh ku jalma-jalma anu dolim. Panas. Heeh, tuluy. Sok. Ceuk saha? Apa ceuk maneh tadi? Sok aing teungeul ku maneh sakebekna, tapi maneh asup neraka. Sok teungeul aing sok. Tah, kela. Ceuk saha eta? Ceuk maneh. Tah aing oge ieu teh sabenerna karek beja. Jadi can pugu nya jeung heuteuna aing teh. Sabab can pernah nu maot nga-WA yen ditudi asup neraka acan. Jadi karek beja itu can sidik ku bukti waspada ku nya. Tadi kuadu anjing diteungeul sia aing. Nu pasti mah diteungeul sia teh. Cok atuh goblok kagok modar aing lah. Oh kagok modar. Kagok modar sia. Ampun, adieu gerak. Naon? Jaga urang musuh ka maneh. Heuh. Urang teh resep kana program maneh. Heuh dulu kumaha? Aya amanat. Amanat naon? Urang tadi geuning eta omat eta urang amanat. Amanat naon? Eta tanah anu tukeun Masjid Al-Qaromah ulah dijual. Sakumaha butuhna eta tanah Al-Mukan nu deukeut Al-Mukarramah ulah dijual. Oh, tanah belah ditu. Heuh. Nu eta nah pada kumaha? Aya emasat lain. Aya internet jerona lain. Aya batu bara lain. 1000 kali dijual pokokna tong sabaraha kali butuh tong dijual wa omat. Nah gitu. Tanah batu eta teh goblok. Goblok atuh satenya heuh atuh. Naik memehna. Ari keur amanat. Naon?
Wahnya berbeda demi Allah ti mimiti ayeuna aing bakal belok bakal milih nomor hiji aing demi Allah euy. Bener sia teh. Tapi tong bebeja ka batu duit teh di dareuh aing. Lah aya kitu. Heeh, jak. Udah dewek teh sorangan kitu nya. Aya Copopon. Aya Cep Aldo. Aya Kang Aep Bangkok Bancet. Urang sauran we nya. Urang lengkung seukeut program ibu urang nya ari ku dialog mapan bakal jelas ya euy. Sok urang haturanan we Cepopon, Kang Aep, Kang Aldo. Gitu aja. Tahu nu kitu. Tong dijual tanah nu gigireun Al-Karomah. Ulah bari nage naon ngajualinya. Matak diomongeun nya. Ulah matak diomongeun. Ngawilujengkeun heula ka pamirsa di bumi sadayana. Satu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah terus bisa alhamdulillah. Abdi Cepopon tiasa nepangan kong ka ibu-ibu bapak-bapak sadayana. Urang tiasa nepang lain gitu, dina program kanggo anu di kalerna. Hiji-hiji atuh ngomongna ceuk. Hiji-hiji gitu. Moal pugu kadengena lamun hiji ngomongna pasti ngomong teh. Tah eta Memang bener nu pasti mamun ngomong hiji-hiji eta leuwih ka. Jadi kedangunan ka raoseun ibu. Tok Ibu urang ngomong maneh ngomong. Nya, sok. Kamu kasadayana Kudu oke. jadi jelema mah. Jadi kau ka hiji-hiji. Geus pugu hiji-hiji tia tadi ge. Hiji-hiji kumaha urang hiji maneh mah noh. Teu jadi masalah. Menjelas kadanguna ku sadayana. Apa nih teh urang teh Kang Cepot tadi ngiekeun program. Enya. Aing ngomong ojo ngomong abdi ngomong. Da urang ge aya, urang ngerasa urang pangkap heula eta nepi nomor hiji. Jadi ngomong urang. Ini sarua urangnya nomor hiji. Nya sok nama urang sauyuna meh langkung nanjeur urang hiji-hiji. Cing sahate. Bener pasti mah sing sahate. Ngahiji sabilulungan. Tah eta pisan. Akang mun pinter pisan akang kapinaon Cepopon. Kula dugikan ka apal ngolotok. Boga hate nya. Ka PHP-an duit kan tadi bikin bae. Sugan teh akang boga hate ka Cepopon. Boga hate sugan teh. Ka Cepopon? Heeh. Wah, usia digempet aja euy, remek atuh. Gempet moal eueuh mah ka lamun eueuh. Dolan. Kadi ngomong ka abdi hayang jadi wayang. Bae dikodok. Muhun. Allah mau teu jibruk aing urang. Abdi pernah ngadalangan wayangna Cepopon. Trauma kene urang maep. Trauma bung. Nah, jadi wayang sebenarnya tadi Cepot ya. sian dikodok dan mengkering tadi sok nyanyi pan ya. di mana apa atuh teh ngajawab tadi di gitu atuh kan ngajawab gitu meni kudu di lebah-lebah pernah da langok geus apal lebahna belah mana ya pilih pernah ku dewek bareto dibawa terus ceuk teh itu lebah menaliangna euy lain dibawa ku dewek kana jolangkeun kana jolangkeun nya purupus ku dewek teh langsung ku pedal korek gitu kamu teman nambah lebah mah nya irung Cepopon di ku korek ka dieu liang mana berisia lain liang irung nya tak kitu Ece teh boga lagu kan. Boga lagu. Ayeuna mah hebat pokoknya mah. Alhamdulillah. Boga lagu tapi laguna menang ningali. Lagu naon teh? Laguna teh lagu satu-satu. Nya pokoknya mah itu memasyarakat pisan. Memasyarakat pisan.
Cepot tos apa acan? Non deh. Cepot geus apa acan? Lagu nu edek dinyanyikan ku Abi. Oh apa? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Bahasa Inggris? Yes. Komo da bapak ibu orang mah tuh ahli ya tuh Oh bahasa nya. Tilu bahasa. Sarangeo. Ibu, teh niat dasan bahasa naon we? Tilu bahasa di sini. Bahasa naon we, Pot? Hah? Bahasa naon? Nu kahiji. Bahasa Inggris. Nu kahijina deui. Bahasa Perancis. Nu kahijina deui. Bahasa Korea. Jeung bahasa Rita geuning. Inggris, Prancis, Korea. Matak tong ngerakeun. Urang jadi kudu pinter. Pinter. Urang ge bisa bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Gitu annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Nya ari bahasa nama siga Korea. Jeung hatina apa dari gitu. Ngan raraina teh Siga Korea. saha. Siga Korea. Dek nyanyi dia. Oh, oke siap. Pasti nu nonton ge pasti arapaleun. Ya, boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan ayo, boleh. Tekedah tepuk tangan, Ep. Hah? Tekedah. Ya. Tekedah. Lain japati dan anu ngelepek di urang embung, Jadan apalah arti tepuk tangan tanpa saweran? Tah, Naon atuh? kudu embung tepuk tangan, embung saweran, nu penting menta tanggal 8 urang dukung nomor hiji. Eta ayeuna mah can we saweran mah bisa ditransferkeun. Wah, ngarwe kadinya. Ya heeh, bener tuh. Bener. Orang salaku orang Bandung pasti. Urang mah paling mung transfer mung. Bener. Mung. Soalna ka pamajikan urang teh kabagian. Katingali sarua rekening. Nyanyi ah. Ya. Oh nyanyi ya. Ded. Siap deh. Satu-satu aku sayang ibu. Hayu dulur kita pilih NU. Hayu dulur Jangan ragu-ragu 9 Desember coblos nomor 1. Bisaan aja. Bisa gitu. Tadi mah kompak ayeuna kudu Tah kompak deui jeung sakali deui. bareng-bareng jeung Kang. Sakali deui. Besa hate Kang. Mesa hate. Siap. Satu-satu Aku sayang ibu. Hayu dulur kita pilih NU. Hayu dulur jangan ragu-ragu 9 Desember pilih nomor 1. Ya eta bisa gitu ece teh. Tapi dah ari lagu mah loba Kang. Loba lagu ngeunaan indung. Ngeren indung. Sok. Satu-satu aku sayang ibu. Hayu dulur kita dukung NU. Hayu dulur jangan ragu-ragu 9 Desember pilih nomor 1. Bisa dijaipongkeun. Oyak jagat oyak. Aduh kibul. Oyak si ece joget mah 5, liter. Tapi eta lagu ti mimiti budak nepikeun ka nini-nini, ti mimiti awewe nepikeun ka aki-aki lalaki arapaleun. Arapaleun. Jelas apa? Tapi kan teu lagu eta we lagu. Kabeh orang Bandung mah geus sahate. Nya. Jate. Nyarana ka Pasti. indung matak tarat calal cenon. Aduh aku baru pulang dari Prancis jadi ngomong itu calutak. Tarat calutak ka indung. Di Prancis ada bahasa calutak? Tidak ada. What is the meaning calutak, Aep? Calutak caletuk. Ai lagu indung mah teu eta wae, kan seueur Kang Cepot. Aya indung mah kieu nih. Siga lagu keramat lagu indung eta. Indung. Aku sayang indung. Anggar kene nu bieu atuh ada mah. Eta mah nu bieu kene. Oh dubi indung eta kene. Nya. Astagfirullah dua sok nu kumaha teh. Aya lagu keramat, Nu kumaha? lagu keramat. Oh iya. Ringanan. Anu Roma Irama nih. Roma Irama. Alhamdulillah. Oh, Bang Roma. Alhamdulillah. Dari mana Bang Roma? Alhamdulillah. Bang Roma sudah makan? Alhamdulillah. Bang Roma sudah bayar? Acan. Bingung merebil Bang Roma. Saha nu mayar ya. Ya. Tet. Sakumaha cereng we cereng hongkol jeung. Ieu mah saeutik. Hei manusia. Tereng teng teng teng. Sedang ngobatin pasiennya. Eh. Mengkol euy.
Mengkol naon? Mengkol pelabah mana? Siga punten tadi belok ke. Bener, bener. Belok kumaha maksudnya? Monya manusia di norma irama jadikan nur alam. Nur alam. Nur alam gaib teh. Nya pan eta teh meunaan indung oge sarua. Eta Duh indung. Duh indung. Bener. Terus? Eta teh poho deui. Lagu indung pokona mah kunaon di urang loba ngeunaan indung margi indung mah nomor hiji. Nomor hiji. Nya. Matak ieu cepopon bangga salaku awewe indung ponda teh ti keluarga indung. Benar. Ayeuna bapak neangan rezeki leres pot. Leres. Neangan gawe ka itu ka dia indung nu ngadidik budak, Benar. anu ngajar ngaji, anu ngajar etika, carana dahar kumaha, carana kata tangga surasri kumaha. Coba lamun indung anu bener pasti jadi ngasihkeun budak-budak anu berprestasi. Benar. Anu bisa ngabajukeun nagara. Nggak baju kan kumaha ngamajukeun. Pengaruh irung pengaruh irung. Nya. Gandeng pengaruh Korea. Karena Tehnia sempat bilang kalau ibu-ibu itu adalah fondamen atau pondasi dari keluarga. Betul Nah, sekali. Bapak-bapak adalah ujung tombak. Ai. Mata komat ke bapak-bapak ujung tombak nu tong kaditukari bisa loba budak. Mata urang mah Bukan ngajauhan bae. bapak-bapak soalnya ada ujung tombak kan. Nya. Pot tapi abi bangga oge ayeuna Ibu Nia ieu sebagai ketua perlindungan anak dan perempuan. Oh itu teh alhamdulillah. Nah, lebih reueus deui nyapotnya. Nuhun. Teu hariwang, nauzubillahi min dalik lamun misalna teh urang aya tatangga atau di mana-mana teu hariwang aya anu ngalindungi urang-urang. Nya. Bener tuh. Benar. Leres. Acan sebagai naon mot? Nya panyalindungan, mun si mot mah panyalindungan mas kabon, mas kasbon. Eta ge kudu ka indung mot, bener. Jadi ceu eta teh bisi aya anu diperkosa, anu disodomi. Tah, nya ceu ibu mah melindungi pisan eta Leres. hukum nanya ceu. Nya laras. Nah hal-hal eta mah kudu anu ngalindungi. Bener Nya kan? atuh. Nya. Eta teh rada sensitif. Kadang-kadang aya jelema nu embung ngungkapkeun lamun kena musibah nu kitu. Tah, Tapi ku ayana indung urang anu ngalindungan kabeh warga masyarakatna urang kudu bisa speak up. Aja, eta naon speak up. Ayo Aduh, bisa gitu. aing teu nyaho Bahasa speak up. Inggris Aduh, bisaan. aing. Sing naon speak up. Teu nyaho speak up acan sia teh. Nya naon. Naon ceu kiap teh? Lamun eta teh bahasa Inggris. Bahasa Nya. Inggris. Bahasa Inggris speak up teh. Jadi lamun urang asup ka gedung sok aya dihareupeun eta samodal speak up eta bahasa Inggris oge dihareup. Anu dihareup nu di kitu-kitu. Oh, kekeset itu. Welcome eta teh. Eta speaker. Speaker sia teh mot. Mot mana alus ngadukung pisan mot. Nya. 2000 Pak. Cedah ayo mah ayo seniman sebagai orang Bandung. Tah. Kaparigelana tinggalikeun atuh. Misalkan bisa teh ngerengkenek atau joget gitu. Bisa. Orang Bandung. Nya. Bangga. Kudu bangga. Urang Bandung teh senimanna loba pisan. Oh. Ti kawit dalang tong tangtosnya Kang Eso. Leres. Terus tina masalah Komediana seueur pisan. seueur. Terus sadayana di Bandung mah. Sastrawan betul. budayawana kupit malah beliau oge bunya kan penulis oge nyapotnya. Woi, penulis pisan. Tadi buku-bukuna seueur pisan. Seueur pisan. Nulis atuh. Teh dia teh. Muhun. Diantawisna naon eta? Kanggo usia dini teh Leres. sapertos mentari sahabatku. Oh, mentari teh sahabat. Mentari sahabatku. Bener. Ras untuk usia dini eta teh. Laras. Air bersih untuk mandi. Tuh. Aku tidak takut disuntik. Aku juga tidak. Maneh mah hayang we disuntik. Eta teh Aku buku anu tidak kata takut dikaraku ibu eta teh. Leres. Laras. Itu pisan. Bisa atuh kapiraget ka jok. Keparigan. Tapi kumaha kata-katana abdi. Nya. Oh jadi abi Lagu nama nurutkeun. geus aya we. Siap. Sok. Cik, minor. Jumba. Oh. Siap. Jadi abi kumaha nu nyanyinya sebagai seorang penari. Cik, sok mah yang digoyang-goyang badannya digoyang-goyang asik kalah atuh kieu atuh joget kieu mah geus tusum kitu mah loba leungeun kaluhurkeun nah Terus kieu harus ieu sampean kanan ka payun kapayun
nu bengker ka tukang. Ke FM ari digoyang teh goyang teh naonna ieu maksudna teh? Iya, pananganana Jadi digoyang. panangan kapan kudu kieu nya kudu kieu. Nya kita. Ya, terus Ari batu mah digoyangkeun teh pinggulna. Apaan kumaha kata-katana yang Oh, iya, urutan iya, kata-katana. sok. Yo, siap. Hareup. hareup. Siap. Leungeun ieu ka tukang ka pengker. Oh nya, penggar. Siap. Yang digoyang-goyang. Ieu ngagiolna ngagoyangna ka mana ka kenca ka katuhu ka hareup ka tukang. Biasana ece ka mana? Kumaha DP? Naon maca goyang kumaha DP? Yang digoyang-goyang, digoyang-goyang asik. Heuh. Enak yol digiol-giol. Yol digiol-giol. siap. Oh. Ijola digiol-giol, pinggulnya digiol-giol. Enak. Penari jangir. Saya teh naon-naon kikituan atuh. Penari janger sia teh. Bali mah kieu tah. Ari kieu kumaha? Ngan kudang molotot. Matana sakieu ayana. Polototkeun bisa. Iya, Kurang. Ulah irung nu molotot teh ieu panos. ampun. Nyaho kitu make solasi Tah. gitu. Penari jangir yang bikin asik-asik suasana pesta. Alah. Penari jangir yang bikin heboh suasana gembira. Heup. Lamun ceuk abdi dang ka kiri, mun ceuk abdi dut ka kanan. Oke, dang ka kiri, dut ka kanan. So, dangdut. 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 Perhatikan omongan Oke, saya. maaf. Oke. Dangdut. Dut. Dang. Dangdut. 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 Dut. Nah, oke. Siap, oke. Siap. Dari awal. Jangan Jadi, digoyang. kudu nurutkeun. Siap, kudu nurutkeun kata-kata. Oke. Jangan digoyang-goyang bacananya, digoyang-goyangan asik. Iyalah digiol-giol, pinggulnya digiol-giol enak. Penari jangir yang bikin asik-asik di suasana pesta. Penari jangir yang bikin heboh suasana gembira. Siap, dangdut, 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 dut, dangdut, jangan digoyang-goyang. Hop bisi potong lain. Naon ningali umur atuh umur kumaha cek. Urang teh geus 40 leuwih Maksudna kumaha? Bener ieu mah tinggal ya. Eta dangdut teman teman gitu. Panina kasetna ge kitu. Anjing teu bisa. Nah kumaha gitu. Contohan mah ku awewe. Oh jadi anu mimpin awewe. Heeh. Mun lalaki mah sok harikeun. Maaf, lain radar. Rek hapranjung pun urang mah capeknya. Mun Mun urang urang duit bika kitu bangsa urang ge. lain aya urang mah moal capek-capek teuing Kang. Jadi kumaha gitu. Sabab ngarenghapna rada gede pan irungna. Ayeuna mah daek teu daek kudu dipimpin ku awewe. Jadi Oh. jadi Kabeh, abdi dimulai si Kodet, Mang Usang, Rudi, Ya. Mot kabeh di dia kudu dipimpin ku awewe. nyesok narangtung kabeh narangtung. Hayo turutan kudu teh cicipon. Ayo buru. Hayo. Keheula ari nu ngamusikan saha? Oh nya. Nanon oge kudu dinapakna masing-masing. Ame leuwih berhasil ngan kudu nurut ka pamimpin awewe. Cik coba. Udah dia pindah blok. Aduh. Iya. Goyang heula geol heula tadi teh. Ah, terserah pan ibu. Oh, jadi Telengkung ibunya. Enggak. Anu biasa, Den. Siap. Yang digoyang-goyang badannya, digoyang-goyang asik. Yang digel-gel pinggulnya, digel-gel nikmat. Penari jangir yang bikin heboh, suasana gembira. Penari jangir yang bikin asik, suasana gembira. Dangdut, 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 dangdut. Nu pasti awewe mah bener wae. Bener? Kok apa memang benar percaya. Percaya. Rea horeng lagi mah.
Abdi mah tengah heureuykeun hayang ngagawekeun. Teu nanaon ari pakna awewe kudu berjuang kudu digawe mah pak ayeuna persamaan eueuh lalaki eueuh tapi urang sarua jangan maju ke negara mah apa salahnya Nya. tapi tetep kodratna awewe tetep kudu ngurus rumah tangga eta nomor hiji tapi tetep bisa jadi pamimpin rakyatna anu soleha adil meh sabab hate indung mah hate indung mah leuwih peka peka teh kumaha teh jadi samodel ningali padalang eueuh job insya Allah kapayuna mah urang teh tiap dinten manggung padalang sareng diijinan Kang Aep gitu. Mudah-mudahan ku ayeuna pandemi teh enggal nyingkah meh para seniman seniwati nu aya di Bandung sadunia oge cing enggal bernapas dengan lega jangan digoyang-goyang pinggulnya ngeus teh kemana tuh tah gitu jadi program nanti naon Kang anu diantawisna namanya 2 perantos mohon nu sarjengna nu kahijina deui naon pan eta gerak lokal teh gini abdi mah da sakaterang simkuring mohon teh nya mah seueur pisan program seueur anu tos dilakonan ku anjeunna mohon utamina sosialnya leres aya anjeun oge bunda literasi eta teh maksudna kumaha aduh si Aep literasi nama apa kan literasi nah mah peranti ngalotek peranti nyambal literasi teh duta membaca jadi orangnya kudu ikro hiji alhamdulillah tamat ngan dicepretan orang teh hayo paingan cenah pikeun kagareuneuh kieu teh bener cepretan nya tah tapi Kang Cepot Kang Aep anu leuwih bangga oge urang teh di antara sa Indonesia ternyata Bandung ieu teh leuwih pinunjul oge jadi tadi teh naonnya aya biasanya kan hukuman-hukuman para pelaku kejahatan khususnya seksual gitu sok rada paling 19 tahun ieu mah lebih di urang mah langkung lami sareng denana ageng pisan itu memberi dampak buat para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kepada anak-anak dan perempuan melindungi ya misalnya di Batur mah hanya dihukum 12 tahun di urang mah 18 tahun di denana sabaraha miliar sama model gitu 2 miliar urang teh pokoknya mah bangga salah ke orang Bandung gitu hebat naon di Kang Cepota produk unggulanna lobon di antawisna wisata event teh geuning pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam untuk pasar global laras saeta teu acan sabina biasa bersaing sareng pasar luar berarti nya pabitunya gitu mohon tapi orang teu keung da produk-produk urang ge sararae nya aralus pisan mohon apan bapak urang di kampung aya produk 1000 kampung teh geuning leres pisan leres seueur pokok namanya program-program tenia anu tos dijalankeun utamina oge di matakan mah teu ragu da entuh keur naon ragunya potnya teu kada ragu sing pasti we pasti keur dina hate sareng sanes jurung doa wae ngadoa sareng ngalakukeun gitu atuh ngalagu deui tadi satu aku sayang ibu ayu dulur kita pilih NU hayu dulur jangan ragu-ragu 9 Desember coblos nomor 1 aku sayang ibu hayu dulur kita pilih NU hayu dulur jangan ragu-ragu 9 Desember kita pilih hatur nuhun mangalajenkeun Kang Cepot abdi ibu jangan enggak assalamualaikum ya tah gitu cek oge nya jadi yakin jelas produk-produk ieu teh produk naon produk unggulan tehnia teh nya anu tadi program si bagus teh jadi yakin kemah sabilulungan angkot gratis untuk sekolah bantu pisan ka urang mah teh catat ibu-ibu bapak-bapak masyarakat Kabupaten Bandung upami si ibu engke dipercanten ye mimpin Kabupaten Bandung
tagih yen angkot sekolah teh gratis ya terus ayah Sabina sabilungan internet di mana-mana pan ete usum daring ada teh ya daripada meuli kuota tang mah bakal diayakeun internet di mana-mana ya euy ulah sahanu datang deui Allah sae deui lain ari maneh ka mana wae katingalinya nu menidongokong naon menidongokong naon akan di mana ya lonok naon cenah euy teuing sugan eta oh teu ngalongok-ngalongok nah tuh sia di daguan ku aing di pos keman pan aya geus janji yen urang teh bakal sehidup semati nomor hiji anu pasti nah sia teh datang-datang ka mana wae oh teu eling teu eling kunaon ngeuing oh kagaringan cenah sang euy lain ngomong ngeuing oh galing buk mana galing ngomong galing oh gering paingan atuh eueuh ka pos di daguan si lain teh ku dewek urang babarengankeun bae atuh di kolom kumaha ge nu penting mah urang ulah berbeda-beda golongan tapi nu penting mah urang mah saha teh si lain bangsa biu dewek bangsa jelema atuh ieu beureun eta nu di tukang bangsa onyet keukeuh nu pasti urang dukung nomor hiji da gitu jadi sirang teh gering karunya teuing paingan atuh gering naon hah oh batuk oh ditabrak truk ayo ngobrol hidup tikusruk aduh hidup oh kadengar truk anjing ngobrol sing bente siapa ngomong teh naon hidup oh satruk oh paing engen not engen oh leungeun kacapet engsel engen ngomong oh dibawa ke bengkel anjing ngomong naon atuh engen oh leungeun merengkel duluy umpangi oleh-oleh oleh lempang ke pengkolan anjing goblok lempangi oleh-oleh anjing oh lempang ke parengkolan oh bibit dikusuk di sawah anjing goblok teka arti belagu atuh deh oh biwir belah ingat ya dari ngerti gitu sih teh jadi silek teh setruk tadu nah silek dari milu program kesehatan Kabupaten Bandung atau ketua nate pan eta ibu urang ketua forum Kabupaten Bandung Sehat teh ibu Nia teh eta pan ketua-ketua forum Kabupaten Bandung Sehat nah lain kadinya tuh teh
milu-milu sia teh kana program mantena ada si lain dibawa ke mana waktu gering oh nya moal cager ka toko emas mah lagu ka di situ oh heula darok mas anjing oh heeh ruah makan ibu Imas eta mah di Jalan Punggun anjing ngobrol oh puskesmas terus kumaha di puskesmas teh oh digitik nyunhik oh kucucutik hunik nos oh disuntik bener jos karti ampun awe deh karti ngadahar naon atuh sia teh henghol kokol henghol nya heueuh atuh belagu panakol di dahar mah teh henghol nyekek aing oh jengkol naon deui sajabat di jengkol goreng hendak oh goreng senal goreng hendak oh goreng calana anjing hendak oh pada merenya tapi ka kitu aral anjing da teu jelas atuh sing jelas teh ngomong teh Abrong nu stres, nu setruk nya ini beka kitu ngomong teh. Doi kumaha eta teh dibawa ke puskesmas teh disuntik deui kumaha? Dihormat. Oh jadi dihormat ku dokter. Goblok. Lain dihormat, obat. Oh dibere obat. Kumaha eta rasa obat teh? Hait. Oh ngait kana pantau. Anjing. Pahit bro. Ada juga naik udah jahit ada pahit dari euy. Atuh aya wayana yeuh nya. Hampura dewek teh bisa ngalongok maneh. Ngan ingat nu pasti euy kade tanggal 8 Desember bawa bejaan dulur-dulur anu di lemur baraya anu desa saderek sa-RT sa-RW bejaan yen urang teh geuningan program bu urang teh sakitu saena lamun si lain boga budak sakola ieu engke mah teu kudu mere ongkos keun da sabab aya nyaeta angkot gratis ayeuna sistem belajar daring nyaeta dalam jaringan tah urang kan kudu meuli kuota ayeuna mah tah engke mah bakal internet di mana suka desa ka kampung nya tah jadi kual sakitu menta doa nanti sadayana wargi-wargi Kabupaten Bandung anu hoyong nelaskeun ieu perwangunan neraskeun ieu perjuangan Kabupaten Bandung ulah nya nu pasti weh hiji heuh tah kitu bedaannya siap siap tah kitu nu kabeh mangga degdeg di tanggal 8 pesta demokrasi nu pasti hiji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.